Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Alhamdulillah kanca kamari tos rengse siruyung kawungnya. Urang keureuh deui sambungan tina siruyung kawung nyaeta si buntung jago tutugan. Muga kanca teu bosen sok sanaos ieu carita si buntung teh sanes sakali dua kali tos aya nu medar kalebet almarhum Mang Barna. Kanca dangu muga kanca daramang sadayana bari tetep ajeg panceg dina ngajalankeun hirup sareng kahirupan. Mangga nyangakeun kanca si buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana pihujaneun geus ngagarayot mangrupa mega-mega kandel hideung ngadingding sanajan harita beurang keneh pisan tapi tetempoan teh asa geus kacida buritna pangaruh reueuk sabudeurna jadi timbul poekna dedeleuan. Paralak hujan mimiti turun, mimitina badag carang, beki lila beki kerep, antuk nama, bret we gede naker, dibarung ku angin anu agelebug, sarta nyeah nebak kana tatangkalan. Selang-selang buri nyai kilat dituturkeun ku sora nu ngajeleger, matak sentar kana hate. Ngaran-ngaran di pilemburan, mun di parang hujan ngagebret teh pikeun barudak mah teu wudu matak nimbulkeun kabungah oge. Nu biasana tukang borangan ku cai oge isuk sore ngan ukur ngumbah kedok harita mah riab kalaluar ting serebet haruhujanan bari sungutna terepeh ting jorowok sarta ting barakatak saleuseurian malah teu beuheun anu lalenger mah hareureuyna teh sirik tamlog ku taneuh. Emot pentennya kanca saha tah kapungkur nu sok hujanan. Sami rupina eta mada masa kecil cenah. Abah sok baheula mah tah wangsul ka rompok tadi jiwir kupun bapak. Kurang lajengkeun. Gajeleng serbat hiji budak lalaki luncat tina golodog salah sahiji imah. Saterusna maleteng nyamperkeun babaturanana nu keur nyurugkeun awakna dina panyaweran. Teu anta parah deui ngan jebrod we barudak nu keur ngagulung teh kumanehna diteumrag satakerna nyapuguh we barudak teh mani raclem malah sawarehna mah tinggal lebruk lalabuh. Aduh longer maneh mah ceuk salah saurang ngajurah roh si Jumad ngaranna nyaritana bari sungar sengir
nyerieun bujurna dumeh titeuneut. Sani mah baku ari geus ngabongohan teh. Si Kemet mairan, manehna oge sarua deui, bari pupuringisan nyerieun cangkengna. Apan badak euy, badak mah datara bebeja lain. Nu disebut si Andi teh namalang bering haha. Heg manehna nyurugkeun badana kana cai hujan anu nyurulung tina panyaweran. Nya lah lenger pisan si Andi mah. Tong dibawaan ulin deui euy. Cek Ubed, salah saurang budak anu kapeclengkeun. Teu mawa ulin kaweng mah aya nu mangalakeun pakel atuh euy. Si Andi nyerenge, nya tuh da maneh maharak wae gawe teh. Si Ubed jamedud. Nyamak we atuh bed sakitu mah. Ayo rek ulin naon deui teh. Si Andi bari nyampeurkeun ka Ubed. Urang babagongan we lah. Maneh nu jadi bagongna Andi. Ceuk si Jumad. Limaan ge cukup nu jadi anjing namanya euy. Si Jumad bari rutret ka babaturanana. Anggeuk si Andi mah sok nyaan nubrukna. Si Juhri namalang. Mana naon atuh ucing-ucingan. Si Jumad ngareret ka si Juhri. Daresep ucing-ucingan mah mending oge kukudaan. Si Akod dua balikan sewang mah gerayu. Si Juhri ngahayukeun. Nya hayu ngan saha teu nu daek ngalayan jeung si Andi. Sangeuk uing mah. Lantaran da manehna mah licik, sok tara daek jadi kuda. Si Jumad namalang. Alah mending ge paparuhuan euy. Ulah Mang Haji Sobana gerat. Tang tu ayeuna mah limpas. Andi ngasongkeun saran. Heuh nya. Mending ge paparuhuan euy. Parahuana kunaon? Begebog. Si Ubed nya tujuan, ret manehna ka Andi. Naon begebog mending oge kulisung. Talisung Mang Haji kapan aya nu rada leutik. Resep geura euy. Asa dina parahunya. Andi bari rutret ka babaturanana satengah nu menta kasaruyuan. Ngambek atuh ke Mang Haji Andi. Mangkani gangas naker ke barudak teh pan. Si Jumad teu satujueun. Ya tuh montong bebeja euy. Gerayu lah, hayu. Andi ngajakan. Moal kanyawan Andi. Mangkani pan Mang Haji Sobana mah celilian taheun aker. Ubed semu nu hariwangeun. Paling-paling ge manehna mah keur ngagojod diriseun. Ayo Andi lempang miheulaan minangka kapalana. Nu sajen atuh bring we naluturkeun. Memang dina sagala soal oge babaturanana teh sok narurut naker ka Andi mah. Sanajan bener oge sapantar. Tapi kawanina mah leuwih ti batur. Durug-durug harakna deui moal aya bangsana. Sakur babaturanana oge kabehanana pada gigis miris. Nepi ka pipireun imah Pak Haji Sobana. Barudak teh ngajejempe maneh. Laleumpangna ting karatayep lalawunan. Bari teu weleh cungas cingeus sieun kanyahoan kunu boga. Yen maranehanana rek ngadon arulin di balongna. Ari saung lisung teh pernahna di sisi balong pisan. Barang geus narempi kana tambakan balong. Barudak teh pating sarebet paheula-heula muru ka saung. Nah atuh ari serong ka hareupeun saung. Ari gok teh jeung Pak Haji Sobana keur campegowe luhureun lisung. Puguh ti barang hujan ngagebret oge manehna geus ngajentul di dinya. Nungguan balongna sieunun bedah. Nya teu wudu we barudak teh ngarego. Barang mireungeuh nu dipikasieun teh keur ngajengjen we di jero saung. Rek naraon sia Rek maraok lauk. Pak Haji Sobana jol-jol morongos we.
Yung manehna nangtung bari mencerong ka barudak. Sanes Pak Haji? Si Andi nu pangwanterna nembalan bari unur-unuran taksiran sieun dipepegku halu lantaran katempo Pak Haji Sobana bangun anu ngaragamang kan halu. Bohong sia. Kenaraon atuh jor-jor kadarieu ha? Pak Haji Sobana saeutik oge teu mere budi lantaran geus nganyahoankeun yen ieu barudak teh estuning balangornaker kana tangka cau batur ge wani nuar diparake rarakitan. Sanes Pak Haji, sanes pada mau lauk. Sejumad ayeuna mah nu nembalan. Rek naraon atuh ha? Pak Haji Sobana bari jung nangtung. Bade namut Pak Haji kanggo lisung. Ana celengkeung teh si Juhri nembalan. Ngan wae manehna salah pok lantaran kasima. Naon sia? Bangkar warah sia ha? Pak Haji Sobana jadi ngagidir. Kek we manehna kana halu. Maksudna mah ngan rek dipake nyingsieunan. Andi nu harita panghareupna bareng manehna mireungeuh Pak Haji Sobana bangun anu rek ngababu ku halu. Magentak manehna balik kanan. Teu antaparah deui. Siap. Derag-derag we. Teu sirikna ngarumpak anu keur ngagulung dina tambakan balong. Ogo we atuh. Babaturanana mani blag-blig lalabuh. Keur mah tambakan teh heureut, kata mah leueur ku cih hujan. Ngan untung we eueuh nu ti gujubar ka balong. Tulung! Tulung! Pak Haji ngamuk! Pak Haji ngamuk! Andi ngagorowok bere terus melesat lumpat dituturkeun ku babaturanana anu pating sarebet tukangeunana. Pak Haji rek ningang ku halu. Pak Haji rek ningang ku halu. Juhri pipiluan nyorowok. Setan. Bangka waras ya ha? Dasar anak-anakan. Urang salamatan. Pak Haji Sobana napasna mani renghap ranyug. Ambak kapegung. Tapi ari ngudag mah teu wanieun. Horeamun ari kudu hujanan mah. Anak-anakan cekekeun kolera. Pak Haji Sobana terusna gegeleneng bari nempokeun pamolahna barudak nuting alabret ku ulutudan. Badwa teh. Sugan teh Pak Haji eueuh di saung. Ceuk Andi bari nyurugeun awakna kana cai hujan. Anu nyurulung tina panyaweran. Ambekanana tembong ngahegak. Harita teh geus narepi ka tempat urut arulina tadi. Lamun beunang teh sirah ku halu pirah ku teu bencar euy. Juhri mairan bari irhilan. Nya maneh nu kitu teh. Nanaonan atuh make ngomong rek pinjem lisung ka Pak Haji sagala. Rek dipake nu tuh Pak Haji teh. Ubed bari ngadelek tapi nyeh deui seuri. Kasih mak euy. Juhri terus diirhilan. Wah, urang bubar we euy hujanna geda geus ngorotan geuning. Andi ngajakan ngeusan. Nya baralik we mongko bisi Pak Haji nyusulan hek mamawa halu deui. Jumad nemrong. Geus kitu mah. Uriak we barudak teh bubar baralik ka saimah-imahna. Tapi nya kitu ngaran-ngaran barudak keur marijihna balangor. Bari lulumpatan teh terepeh sungut tamah ting corowok. Dampal sukuna ditajong-tajongkeun kana cileuncang. Anu antukna pisan mah kalah kadar we cilih simeuh malah nepi ka silih tamlogan sagala ku taneuh. Bubar so teh bane we kaburu disentak kunu boga imah lantaran bilik dapurna baraseuh sarta katamlogan taneuh. Andi barang geus nepi ka imahna manehna langsung nyampeurkeun bapana anu keur ngaliwat. Gogwe manehna campego gigireun bapana. Si Duru tembong gadona noroktok
kabulusan. Gawe teh nganu hujanan wae ani. Bapana bari ngareret kanu keur noroktok gigireun. Ani teu nemalan ukur ngareret we ka bapana. Heg dua dampaleungeunna dilonyorkeun ka hareup. Dideangkeun. Baaleun meureun da katempo nepi ka geunteul. Geura di baju anggur mani. Rek milu maneh teh ka warung peuteuy. Bapana nanya deui, ayeuna bah? Ani kalah kamalik nanya, ngareret ka bapana, bari semua atoh. Nya, bapana nemalan pondok. Jangan keneh tuh bah. Sakedeung deui ge raat. Bapana bari ngareret keluar, nempo hujan. Geura di baju we ka itu. Rek dahar heula bah. Ani kawas nu geus lapareun pisan. Oh nya heuh atuh. Jeung naon bah? Ani kalah ka talete. Jeung pada. Dipais bah. Eueuh bungbuna ge ditumpangkeun we liuruh liwet. Encik atuh, bari baju ka itu. Ke sakedeung deui dahar. Da liwetna mah geus saat. Bapana bari narik suluh anu masih keneh hurung. Heg ditiup supaya pareum. Geus kitu heg diguarkeun di arah ruhakna. Bajuna ge soeh deui bah. Ani bari jung nangtung. Koreleng ka jero imah. Balik deui bari ngagigiwing ka mejana. Anu ngangkawak palebah tak-takna. Heg ditembongkeun ka bapana. Jorok maneh mani ka kamari kapan di kerodan eta teh. Nya da geus bobo atuh bah. Ani nemal botrok maneh mah. Sing rada apik atuh. Ani manehna maneh teh boga keneh indung anu kurang ngerodan. Ari ngandalkeun abah mah. Loba deui uruseun. Bapana rada ngalimba neuteup ka anakna nu keur ngagigiwing baju anu memang geus leuwih ti bobo. Puguh dipeleter unggal poe. Ngan eta hiji-hijina taya deui pikeun salin. Cokot atuh jarumna Andi. Aya keneh meureun. Kukularna. Bapana nyarita deui bari nampanan baju anakna. Dina naon bah? Eta nyelap dina bilik deukeut cengcelengan awi geuning. Lewas we Andi ka jero deui rek nyokot jarum. Teu nila ngarong heap nyampeurkeun. Song jarum anu kukularna ngan saut teh deui teh diasongkeun ka bapana. Har. Geuning ieu geus aya tapak ngerodan deui. Mending ngajeng-jereng kieu. Naon ieu teh bolana? Bapana bari ngirik-ngirik nu soeh. Nyaku Andi tadi imah di Masjid Jumat menang ngerodan abah teh ngagebrah deui. Tapi eta ge nyabrah deui we soeh. Kunaon ieu teh di kaputanana Andi? Siga lain ku bola geuningan. Ku kramat cau bah. Minta bola kasih Jumat mah da teu bogaheun. Ani. Bapana ngageuri. Teu karasa deui panonna geus ngembeng ku cimata. Surudut ngalembereh mapai pipina. Meuli deui atuh bah. Si Ubed mah kamari da geus dipangmelikeun deui baju. Baju beutuh. Menang bapana. Andi antukna mah ngarenghik abong kana budak. Teu ieu mirosea sakitu bapana ngaluarkeun cipanon teh. Mun aya Andi ayeuna mah atuh da ulah boro-boro keur meuli baju. Bisa dahar ge geus untung. Bapana bari ngabalieur nyumputkeun beungeutna lantaran cipanonna terus-terusan marebbe. Pan mangkukna abah teh ngajual daun kawung. Andi kalahnya sedek. Dianyuk Andi.
Nyata aya nama urang tagih we ka Mang Emad ka warung peuteuy. Bapana bari prak we ngamimitian kekerod. Nya bisa atuh nya bah meuli baju. Can naon-naon Andi geus giak. Alah nyata geus diancokeun keur mayaran hutang Andi. Kapan anu di dahar unggal poe teh eta teh meunang nganyukan. Oh, iraha tuh bisa meuli baju teh bah. Beungeut Andi anu tadi geus marah mae teh ngadadak ngariuk deui. Nya, ke ari geus boga duit. Bapana bari tongoy we kekerod. Dijawab gitu teh. Andi teu ngomong deui. Kalagog we manehna nagog hareupeun hawu. Ragamang, leungeunna kana turup delok liwet. Heg dibuka, ana selangsang teh seungit peda ngababuk kana liang irungna. Manehna nepi ka kumetap neurian ciduk. Bener-bener geus lapareunana teh. Ulah dibuka wae atuh. Keun sina tandak heula ngarah golomong. Bapana nyela ngareret. Geus kitu mah dekul deui we nuluykeun hancana ngerodan baju anakna. Panon teu leupas nitenan kerodanana bet teu pupuguh. Bray. Sagala kajadian geus jauh kaliwat ngadadak narembongan deui. Kacipta paripolahna baheula waktu keur sagulung sagalang keneh jeung Nyi Memeh indungna Andi. Nya di dieu pisan di imahna anu ayeuna dicicingan. Manehna mimiti ngawangun rumah tangga anu pinuh ku kadeudeuh jeung kageugeut. Nepi ka brona Andi anak nu munggaran oge panungtungan. Lantaran Nyi Memeh teh kabuktian teu lana umurna. Manehna miheulan balik ka kalanggengan dina waktu Andi kakara umur 2 tahun. Ti harita manehna teu daekeun diboga pamajikan. Lain taya nu daekeun. Boh parawan, boh randa. Lamun karep mah geus tangtu we bisa meunangkeun. Ngan nya eta, manehna teh inget ka budak. Ngarasa nyaah mun diindung terekeun teh. Leung-leung mun kabeneran meunang nu nyaaheun ka Andi. Kumaha lamun meunangkeun ka nu nyaaheun teh ngan ka bapana wungkul. Beu meureun tangtu Andi teh bakal kateler-teler. Kanca dangu harita teh manehna keur nedeng pisan usahana kana bako. Waktu harita teh urang leles mah sabagian gede pausahanana kana jual beli bako. Ngajualna sok ka jauhna ka Garut atawa ka Bandung. Malah nu luas mah sok nepi ka Batawi sagala. Ngandari manehna mah lantaran ku boga budak teh sarta leutik keneh. Ngajualna teh paling jauh ukur ka Garut. Atawa mun teu kitu sok ngadagoan anu ti Bandung anu ngahaja daratang kaleles nyaliar bako. Tapi geus kitu we kangaranan manusia mah kakeunaan ku owah gingsir. Sarilana tara tetep cicing dina hiji martabat. Paribasa aya pasang aya surut. Rizki sarta milik manusia teh henteu anger. Kumaha ceuk nu ngaturna. Kaayaan manehna oge nya kitu. Usahana beuki lila teh lain beuki maju, tapi kalah beuki mundur. Modalna beuki nyirorot ngipisan. Malah antukna mah manehna teh ngan ukur bisa dagang daun kawung. Kitu oge pot-potan aker. Lantaran mimineungna mah barang daganganna teh dianjukeun. Da ngadaguan anu meuli kontan mah harese naker. Nya atuh satungtung taca nampa duit mah manehna teh luput teu bisa nyiar dagangan deui. Ya geuning Bapak bolana ge. Kadenge Andi ngomong gigireunana. Dumeh nempo bapana sanggeusna bola beak teh kalah ka ngahulang we. Nya we nya. Bapana rada ngorejat reuwas
pugu asa digebah. Aya keneh kukularna Andi. Teu aya deui bah. Atuh teu anggeus kekerod teh. Nyakeun bae atuh saeutik deui mah pake we. Ke ari menang duit deui ti Mang Emad, urang meuli bola. Ceuk bapana bari mikeun baju ka anakna. Yuh aya nu urang dahar we heula. Tuh geuning hujan teh geus raat pisan. Ceuk bapana bari kope kana delok liwet, terus diturunkeun tina hawu. Ari Andi hideung naker kojengkang nyokot piring seng jeung bobok kocopong. Teu lila, ieu anak jeung bapa teh geus ara nekak nyang hareupan sang liwet panas. Deungeunna peda beureum, cengek guluntungan jeung uyah dina sesemplekan coet. Teu wudu ditempokeunana teh bangun nu nari mateu naker. Duanana nepi ka ting sareuhah ting aling sreuk bari rambai cimata. Kanca dangu sadayana poe geus maju kareupreupan. Kirais nyaeta bapana Andi harita keur jongjon we leumpang balik ti warung peuteuy. Sedengkeun Andi ngadaplok we dina tonggongna ngahenen dina akodan. Jaman harita mah di jalan teh masih keneh sepi naker ku tutumpakan. Bener ari jalan aspal mah geus ngabulungbung. Tapi nya kitu kenca katuhun jalan teh barala naker. Agigidig tatangkalan sarta rerembetan. Ramena tutumpakan teh nganti isuk-isuk nepi ka tengah poe. Geus sore mah langka aya nu ngaliwat. Teu pati aman. Cenah sok loba begal nu sok ngahaja megat. Malah kamari ieu oge bejana. Di lebah-lebak jero aya wahon anu dibegal. Pinter akalna teh. Saurang ngajapapang di tengah jalan kawas nu keur meunang kacilakaan. Atuh kapaksa we wahon teh eureun. Ari reg, ari rob we diraponan. Nepi ka barang-barang jaba duitna teh ledis dirampog. Kirais oge geus ngadenge bejana. Tapi manehna mah sigana teh teu bangun keder. Jongjon we ngungkug. Bari panon teu leupas nitenan aspal. Anu pinuh ku cai leuncang urut hujan tadi beurang. Pikirna, pirakaning oge ngan saukur mawa duit peperakan ladang daun kawung. Piraku sugan begal teh make karoo. Serog ka kampung leuweung tiis. Kencaeun jalan comrek tiiseun. Puguh suhunan imahna ge masih keneh culcil patarenggang. Renghap manehna ngabekuk nanyak. Ani teu kecet-kecet dina tonggong. Sedengkeun deudeuleunana geus mimiti harieum beungeut. Panon poe geus jauh nyulusupna ka tukangan gunung. Beak tanjakan. Breh manggih pudunan leuweung tiis. Keur pungkal pengko teh nurugdug sarta panjang naker. Kenca katuhun jalan ngagigidig barala. Tangkal kawung rajeg sapanjangna. Kurang-kurang nama matak ruirei ting sariak bulu punuk ngarasa keung. Ungkug. Kirais nurugdug mudun. Panona teu boleh gular-gilar ngenca ngatuhu sarta ceulina mani dengdek-dengdek we ngadedengekeun. Bisi aya naon-naon. Lantaran curiga mah teu burung aya. Oge hatena deui teu pupuguh make ting seredet sesebelakan kawas kila-kila goreng. Karayam leungeun kencana nyasar cangkeng. Karampa perah bedogna. Hatena regreg meusan. Nah atuh
Barang geus beak pudunan, lebah tutugan pisan, berbas, jeleng, aya nu luncat ti belah kenca, bari ngabar bedog. Jolna tina lebah susukan pisan, nu paroek ku tangkal kawung. Geus kitu julung jeleng deui tiluan nuturkeun, sarua deui, kabeh oge taya anu lemor. Sabar baraya. Kaula mah teu pantes jadi mangsa Andika. Kirais bari luncat ka belah katuhu. Nu ngajeng ti heula ngagak-gak. Biasana nu keur aya dina lak-lakan naga mah nya sok loba alesan. Karapu ka dia. Saterusna manehna marentah ka salah saurang baturna. Kelanan ulah gurung gusuh. Kirais bari sot we nunda Andi luhureun ku jalan. Yang abah sieun. Andi ngagoak barang breh manehna mireung jelema-jelema anu geus ngaralugas bedogna. Cicing Andi, cicing. Tacan ge tamat Kirais nyaritana, nu saurang geus nyewuk ngahembatkeun bedogna. Kela sabar baraya. Butuh ku babagaan kaula mah moal burung dibikeun. Kirais bari ngagentak jingkrak. Moal tong loba pamolah sia. Nu tadi pangadekna poos nyabatkeun deui bedogna. Empong tigigir. Sedeng nu duaan deui ting hariuk deui ngahujanan ku seseukeut bedog. Sugan ieu mah begal kokoro. Kirais rikat ngelapkeun awakna, seret bedogna dipesat, belentrang. Sakalian langsung dipake nakis. Ayo dia, pira ku jelema tilu. Teu bisa merenkeun jalma saurang Era tuh euy. Kapalana nyorowok di sisi, manehna mah teu pipilueun. Ngaja Kak, keun cenah lieureun heula. Sina jadi bagong bayangan. Adria ngahehe tama era. Sebrut we deui manehna narajang. Patalakuna es tuning garang naker. Rada ngarasa era oge, ongkoh ku pamanggulna. Kirais teu wudu, mani cingceung ngabagi panenjona. Kurang rancengeus mah, wah hanteu. Tadi oge manehna geus tangtu bakal ngajolor dihakan ku seseukeut bedog anu terus-terusan ting hariuk. Pikeun sadirieun mah teu matak ngajadikeun keder, hirup neut paeh pas carek wiwilanganana. Ngan manehna mikirkeun nu jadi anakna Andi. Anu harita keur campegowe luhur kuta. Mun manehna ngalaman nepi ka binasa teh, kumaha nasib nu bakal tumiba kanu jadi anakna. Piuk deui. Bedog Adria rek ngahanca sirahna, kolebat. Bedog-bedog baturna ting serepet ti kenca katuheunana. Lep. Kirais nyumputkeun badana, gerelat kagigireun nu saurang nu ayana di belah kenca, bari nyamberkeun bedogna kana bincurang. Nu rek dibajeg cukup ringeus. Manehna ngagentak ngejat ka tukang, bari ngarobah gerakan bedogna, ngahiuk rek nigas beheung. Sedengkeun Adria jeung nu saurang deui baturna kapaksa we nararik di bedogna lantaran risi ngahakan batur sorangan. Hantam Sudinta. Jadugna gorowok deui ti sisi. Rais anu memang harita beheungna keur jadi incaran lawana, ngagentak ngagilek malik bari nakiskeun bedogna. Sedangkan suku katuhuna sakilat dipake ngajajek dadalawan anu ayeuna kumanehna geus kanyahoan ngaranna teh Sudinta. Tang. Dua bedog diadu. Bareng jeung eta badan Sudinta ngadayagdag ka tukang. Teu kuateun nadah dampal suku anu jadi musuhna. Yo, jebrod deui. Perep kenca Kirais ngahanca gado. Teu anta parah deui. Sudinta ngagedebut nang karak bengkang. Alah, aruk babatokna Rasim. Kepala begal teh marentah deui. Nu diparentah gawat ngajol ka hareup bari nyampekeun bedogna. Tapi Kirais leuwih rikat ngagilek. Terus nyerong bari ngahantemkeun bedogna kana bedog lawan. Orokaya digigir belah kenca ngahiuk bedog Adria rek ngakan sirah.
Kirais ngagentak ngarobah deui kuda-kudana nyerong 15 derajat ka kenca. Bari ngabarengan badan ngareundeuk. Kirais ngulawitkeun bedogna pikeun nyabet ke kemplongna Adria. Pangadekna Adria mah kumanehna teu dipirosea ieu. Deges ka judi. Moal ka mana deui bekna ari lain kana tempat kosong mah. Nyabet angin. Oge sanajan teu kitu, musuhna teh pasti bakal ngejat. Ari teu sieun eusi beuteungna budak badil dibeset ku congo bedog manehanana. Memang teu salah ijiranana Kirais teh. Adria ngagentak ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun beuteungna. Geus puguh pangadekna mah poos lantaran sasaranana ngadadak leungit. Tapi Ardasim teu cileureun. Manehna ngagentak nojoskeun bedogna kana ka kemplong Kirais anu harita badana keur nonggongan semu-semu nyangigir. Kirais nu memang geus bisa neguh yen dirina bakal ditarajang ku Ardasim. Sakilat manehna malik narik suku katuhuna ka tukang. Heu, tang. Bedog Ardasim dipapag ku bedogna. Heu, cedak. Suku kenca Kirais ngahanca gado Ardasim. Oh. Ardasim ngagerung. Gado asa bengo sarta letahna dikagegel ku huntuna sorangan. Sabot kitu. Kolebat. Bedog Adria geus ngahiuk deui, rek narok sirah. Kirais ngagentak marik nyang hareup. Maksudna mah bedog Adria teh rek ditahan ku bedogna. Sedeng leungeun kencana geus diajam pikeun ngahanca dadana. Tapi sareret kabireungeuh Sudinta geus nyuruntul ti beulah katuhu. Bari ngaheumbatkeun bedogna. Kukituna Kirais kapaksa we kudu ngarobah gerakanana. Sakilat manehna ngalapkeun badana anu saterusna manehna luncat kana lolongkrang kosong antara Adria jeung Sudinta. Sedangkan bedogna diheumbatkeun ka luhur dipake ngababuh bedogna Sudinta. Trang. Bedog Sudinta nepi ka maceleng. Sedang Sudinta sorangan rikat ngejat ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Keur kitu, yuk. Bedog Adria nyuruntul ti tukang rek ngahanca punduk. Kirais nu memang geus boga ijiran kana bakal ditarajangna ku Adria. Anu harita aya di satukangeunana. Agentak manehna ngareundeuk. Anu saterusna malik ngatuhu kira-kira 45 derajat. Brak tapak deku bari nyabetkeun bedogna kana babajeg nu jadi lawan. Tapi Adria oge cukup cingeus sarta ngarti kana pibahayaeun. Bareng jeung ngolebatna bedog rek ngahanca karabincurangna. Manehna rekat luncat ka luhur, cedak we ngajajek kana sirahna Kirais. Nu tumibana ka Kirais teu wudu manilungleng katuralengan. Anu antukna mah ngolepak we manehna nangkarak. Modar ci ayeuna mah. Adria nyeureudeg rek nunjalkeun bedogna kana hulu angen Kirais. Tapi Kirais sanajan sasatna keur leuneng satengah teu eli. Manehna masih keneh bisa hojah pikeun ngabela diri. Sarta ari bedogna mah masih keneh pageuh bisa cekel. Aris rog Adria nyampeuk bari ngajungjungkeun bedogna. Satekah pola Kirais ngagerakeun leungeunna anu nyekel bedog. Maksudna mah rek narok hulu anu jadi musuh. Ngan bae manehna teh sasat geus taya tanaga kakuatanana. Oge deui ki Adria rikat ngabalieurkeun sirahna. Kukituna pangadekna Kirais teh teu bisa keuna kana sasaranana. Tapi sanajan kitu teu burung Adria ngoceak bari ngajol ka tukang lantaran beungeutna beunang katurih ku congo bedog. Kontan nyerekeke sarta ngaburial getihna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya.
Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.